Pamiarsa sadayana tah ieu nya upami di lembur enten sok aya kagiatan nyata nyeblokeun. Barudak ayeuna mah tangtos sapalina mah teu uninga nya. Nah, ieu bapak-bapak petani di Serang satu acan di Pelakan satu acan di Tanuran teh aya kagiatan namina nyeblokeun nya. Tah ieu di sisi Jalan Raya Pangalengan nya tepatnya di Cikalong. Naon cara nyeblokeun teh janten nyaatkeun. Janten si lahan pasawahan teh sateca di Pelakan teh sina garing sina saat. Nah, caina teh dikaitukeun diseretkeun gitu. Ketos rada tuus. Ame dicaplak. Pas dicaplak namanya di tanuran. Istilahnya nancepkeun bibit pare dina sawah namina teh tanur nya. Tanur barudak. Nah, itu. Ieu mah nyeblokeun. Sakali deui ieu teh kegiatan petani di lemur dina tiap usum pada melak nyata nyeblokeun.